Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Abdi Hasna Zahra Nurjaisi di kelas 10 MIPA 2 absen 15. Ayeuna Abdi bakal macakeun dongeng legenda anu judulna Lutung Kasarung. Dina zaman kapungkur di Tatar Pasundan aya hiji kerajaan anu dipimpin ku saurang raja anu wijaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan dua anak awewe anu geulis. Namina Purbararang sarta adina Purbasari. Dina wanci ngadeukeutan akhir hayatna, Raja Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari putri bungsuna pikeun ngagentosan jabatanna. Abdi atos sepuh teuing, waktuna abdi turun tahta, cek Raja Prabu. Lamun di lain sisi Purbararang nu mangrupakeun kakana Purbasari manehna henteu setuju adina diangkat ngagantikeun bapana. Abdi putri anu kedah bapa pilih, kuduna abdi nu ngagantikeun, cek Purbararang naroskeun katunanganna nu namina Indrajaya. Ku sabab sirik, Purbararang teras ngagaduhan niat jora ka Purbasari. Manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nyalakakeun Purbasari. Nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna berubah jadi kaayaan totol-totol hideung. Santos kitu Purbararang janten gaduh alesan kanggo ngusir kakana. Jalma anu dikutuk sapertos maneh teu pantes jadi saurang ratu, cek Purbararang. Santosna manehna nitah saurang patih kanggo ngasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satepina di leuweung, patih eta ngarasa karunyaeun ka Purbasari sarta anjeunna mangyieunkeun hiji pondok kanggo Purbasari. Anjeunna oge masihan nasehat ka Purbasari. Sing tabah Tuan Putri, cocobi ieu tangtos pasti lekasan anu maha kawasan sareng putri. Hatur nuhun, cek Purbasari. Salila di leuweung, Purbasari ngagaduhan seueur rerencangan nu mangrupakeun sasatoan anu lalalager ka manehna. Di antara sasatoan aya hiji monyet anu buluan hideung nu misterius, namina nyaeta Lutung Kasarung. Nanging monyet eta anu namawi paling perhatian ka Purbasari. Lutung Kasarung terus ngahibur Purbasari masihan kekembangan anu endah sarta buah-buahan. Dina wanci unggal wengi di bulan purnama, Lutung Kasarung mapah ka tempat anu sepi teras anjeunna ngalakukeun semedi. Manehna mentah hiji hal ka dewata. Ieu ngabuktikeun yen Lutung Kasarung teh sanes makhluk biasa. Dina samedi eta, taneuh nu aya di deukeut Lutung Kasarung barobah jadi hiji talaga alit. Caina herang kacida, caina ngandung ubar anu seungit pisan. Enjing poena Lutung Kasarung manggihan Purbasari sarta nitah Purbasari ibak di talaga eta. Naon mangpaatna pikeun abdi, pikir Purbasari. Nanging anjeunna nurutkeun wae. Telami sanggeus manehna nyeburkeun awakna, kulitna barobah jadi bersih serta geulis sapertos harita deui. Purbasari reuwas pisan dicampur ku hawa atoh. Sabet manehna ngaca di talaga eta, kulitna bisa mulus deui. Dina wartos lain di karajaan, Purbararang mutuskeun bade ningali kakana nu aya di leuweung. Manehna mangkat sareng tunanganna Indrajaya sarta para pangawalna. Satepina di hutan, Purbararang manggihan adina si Purbasari. Purbararang teu percaya ningali adina tiasa jadi geulis deui kos harita. Purbararang embungeun eleh, teras manehna ngajak Purbasari nitah ngadu papanjang-panjang buuk. Saha anu paling panjang buukna, manehna nu meunang, cek Purbararang. Mimitina Purbasari alimeun, nanging Purbararang teras-teras ngadesak. Nah pas ditingali, buuk Purbasari malah nu leuwih panjang ti Purbararang. Anjeun ayeuna abdi eleh, nanging ayeuna hayu urang paganteng-ganteng tunangan. Tah ieu tunangan abdi, saur Purbararang sabari nyampeurkeun ka Indrajaya. Purbasari mimitina gelisah da lantaran kabingungan. Akhirna Purbasari narik panangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ojol-ojolan kawas mangmenangkeun Purbasari. Purbararang seuri nyalatak ngabahak-bahak. Jadi monyet eta tunangan maneh, saur Purbararang. Dina wanci eta oge Lutung Kasarung teras geura samedi sakedap, serta lumangsung berobah jadi lalaki anu ganteng kacida leuwih-leuwih ganteng ti Indrajaya.
Sadaya nu aya di dinya reuas ningali kajadian eta. Purbararang akhirna ngaku kaelehanana serta menta maaf pikeun kalepatan salila ieu ka Purbasari. Manehna nintah dihampurakeun sagala kasalahanana ka Purbasari serta menta supados henteu dihukum. Purbasari anu bager langsung ngahampurakeun sagala kasalahan kakana Purbararang. Sanggeus kajadian eta, akhirna maranehna sadayana balik ka kerajaan. Purbasari akhirna jadi saurang ratu dirandengan ku saurang lalaki idaman. Lalaki eta teu lain anu salila ieu maturan Purbasari salami di leuweung, nyaeta Lutung Kasarung.